ngajak balap mana? Balak rek. Balak rek mati ya. Para man heula karek ngobrol. Balak rek. Pulang-pulang waya tuh kawas nahaon wae Cil, Cil. Oh, Mang Nur nampa polontongan can geuningan marukana urang wani da sieun. Tapi hayulah dur nya. Bot sok der, aing mal mundur sebejer bias oge der sok meskipun saya ini metik motor paneket der lah. Ayo. Cil, siap-siap. Jadi sok. Buruan tuan. Kuat ya, wis panas yo. Oh, wasitna, jangan ya wasitna. Mon. Wan. Wasitan Wan. Oh, kasitan. Bawa wasitan kan. Siap, siap. 1 2 3. Ayo. Natas di mana-mana Nur? Kurang dititah ku si Paisal, Ang. Si Paisal di situ di Sinangwangi dititah minta duit 200. Nah si Paisal kunaon minta gede-gede teuing ini 200 nah kunaon gitu. Nyawa teuing naon rantena pegat sih kana mah, Ang. Ngogok dah. Nah si Paisal mau motor na kumaha aing mah rantena pegat girna nepi ka leungit gitu Mas. Nyawa teuing kunaon itu apa, Ang? Da dititah minta duit pokona mah ka urang 200 da motorna dibawa ka bengkel cenah, Ang. Segala wae atuh si Paisal mah. Aing teu buka duit teh. Iya tuh. Oh, atunya jadi kenyangnya. Hojik. Aduh, si Paisal kehe teh keur teu gablek duit teh aing segala pisan atuh. Mau motor teh na kumaha ranten nepi ka leungit aing mah teu ngarti. Aing mau motor teh mogok wae Pak pusing. Nah atuh ngadon mamawa motor eta maneh mah pan eta mah motor udah motor butut eta mah panu si Ucuk. Oh aing mending pusing yo nelpon ka Mang Nur minta nyetep da kana disarekan. Nah nyarekan kumaha si Mas Nur sal. Pan bieu ka dieu Mang Nur minta duit 200 ngomongna teh cenah rante pegat cenah. Cepagirna leungit nah heuh kitu. Nah Mang Nur kumaha Pak? Urang mah pepanggih henteu minta duit 200 kumaha? Ih, si Mas Nur kain lah nipu bisa. Pan dia teh kadi minta duit 200 ngomong nanti cenah si Isal mogok cenah. Rantena pegat girna leungit cenah. Wah, eta mah bapak mah katipu ku Mang Nur. Si Mas Nur si goblok kok aing kapanggih. Nipu ka aing si babal. Dak, si Isal kemana dak? Hah? Paisal, kamar Paisal. Naon? Ti Paisal dak. Aing ngarek kali tuh heula rek ka Mang Jack di aya janji cenah anu butuhan HP. Lamun aya si Paisal kumbah mobil. Oh, kalem. Lan kali bantuan ku urang. Heuh aing ka Mang Jack lah sakedeung ka depo. Nah. Sa, yo, cek bapak ente kai taekeun kana mobil. Cok kuing bantuan. Jih, naik kemanakeun bapak aing nya? Naik dijual gitu. Heeh, sok kirit dibantuan ku urang. Buka itu pantona sok ame tereh. Nah, nya. Hah? Jual gitu. Ih, mah belum gitu. Jadi awas lah. Kemana? Ah. AB cenah sa. AB. Sing, awasan. Kita KB, Mang KB. Ayo mati bapak maneh. Nah, kalau mobil terkai. Kok disebut manten coba. Udah lila, udah imang pasan. Cek bapak maneh udah.
kai Pak. Aduh, ai si budak sia kunyuk. Aing mah ditasot teh lamun aya si Isal kumbah mobil lamun dicurumut. Nah naikeun kai, budak. Cih, ya, maroyok. Aing mah tayang nyawa, jata aja. Kopi jeung kudu sahungkus heuh. Yang udah gah. Kape anjing ngobak kieu kai anjing. Budak. Si aing teh ditaekeun ditasot teh kumbah mobil aing mah tala tasot teh ka si Isal. Aduh, siang aduh neneangan pitogeun seuk aing. Ai sia motor-motor teh goblok. Nya tuh aing bungkus bungkus mah setengah we ka aing goblok. Aing demi empel anjing. Oh, anjing ka aing teh goblok. Hah? Geus mah balik jeung mang budak mah. Saya teh kasing wae. Geus atuh. Aing. Budak, sia kunyuk. Sia dah helak goblok. Sia nenean pegawai teh kitu aing kelalu turun geuning. Hah? Sia, Par. Motor puasa goblok. Siap ku aing tonjok geura. Anjing siapa? Aing kumaha anjing cek sia kudu tak ditaekeun ieu kai heuh. Turunkan deui kunyuk aing mah ditasot teh ubah mobil aing naekeun kai sia. Ditaekeun ka aing. No. Budak kan goblok aing tonjok bet. Ayo di bawah. Kalau wae. Ang, iya, uing nyaritakan iya, awewe nu kadua iya. Sia segala we ka dia dia. Neng, kalik atuh. Aduh, sia naon nu dirasa awewe deui nu diuruskeun teh pamajikan sia karunya tuh anak sia rayap satilu-tilu sia teh. Mikir atuh, aing dilanjek sia hiji pamajikan mah. Pan kagok aya nama ang urang geus hubungan lila, aku mah teu ngarti pisan. Kagok kayak sia, pan budak sia rayap satilu-tilu sia teh. Mikir atuh. Mana deui, Neng? Hah? Nah, kemana wewe lagi wawan? Wah, kemana? Dah, ngurus-ngurus boga pamajikan, boga anak segala lah, pisan balik. Aing jadi kabur lah. Atas di mana, Man? Kasih mantri karuaning urang teh. Mantri lagi euy. Oh, karo nyamper ka mana? Nyamper nanti mantri itu mirip cangkeng euy. Heeh. Gua putih teh ngak ieu teh. Aing ngobe. Naon deui gejalana? Heuh, nyeri cangkeng bisa beulah ya. Nyeri cangkeng emang jeung nyeri pingping. Heuh, karuaning. Geus lila eta teh, Man. Aing sami gua sal. Memang kira-kira penyakit naon Jang? Sila euy, lila ieu teh. Oh, mamang kena ku penyakit koneng, Mang. Hah? Mamang mah nyeri cangkeng. Namanya mah kalau ngomongin penyakit koneng. Pan heueuh, Mang. Eta pan untuk mamang koneng. Goblok si Faisal. Cara pejeuk. Dang saya capek tuh. Duh, rada euy. Ya, awas. Asih cangkrang rek data. Awas. Asia anu lilasan cangkrang. Berat goblok. Anjing. Sama. Ya. Geus kalah itu masalah kumang upi we jeung Mang Nur. Eki nu mana cangkrang? Mana atuh yang nginum? Ieu nya aing teh mau seberapa mah. Kane idang ieu mah. Cih, hayang. Nu sia ngomong gitu geuning ece ya, goblok. Padahal sama cangkrang sia idang. Sia paket lengkap hidung begang. Lah sedang sakieu mah sia mah komo idang. Coba gede awakna kentung. Mu ieu mah cangkrang aing jiga papatong. Cih. Sia kumaha beuh ku aing ditonjok sia. Padahal nah sia mah cangkrang jiga ieu non teh. Kupu-kupu cangkrang. Sia ge hidung. Ya tong geret. Hali suarna hali berat hali. Anjing jiga Hali. sia idang kan. Awas. Iyo. Hali sia hali eta. Nah, ngamaha ieu? Tunggu cas bantah. Aduh, cing berat. Tukang cas bantal aing kerengan hangeuna dieu. Tukang cimin si teh. Mang Lepit, na capek, mengur na capek. Aneh sia keet. Batur keur carape sih nanya. Heuh sia teh burik ulah sok loba tanya. Ya capek atuh ngaranna ge gawe. Oh, capek atuh si teh. Ieu kai sabaraha kali eta usaha ieu teh. Udah tukang kai mah. Udah kudu kuat aja jadi tukang kai mah awak aja ku gede. Oh, pada eta kuat si teh. Ya, cai di bawah teh cai. Aduh, bohong. Aing mah. Sal di bawah cai sal. Cih, henteu Mang. Naik sugan teh di bawah pan tadi di warung. Duh, kumaha tuh Angil aing haus sih teh. Aing mending ngerak pisan ya. Tita tadi itu ya lumayan di lohor mula. Wah, can ngaran gajian tadi di ditu. Aing
Cokot atuh Jung, cokot. Batulah urang capek. Sal. Daek meneh nyokot. Cai Sal. Heeh, Sal. Wah, kapan urang ge sarua mang tas manggulan capek. Tah teu si Burik teh atau si Iksan. Mau aing menyen suku baisa. Sok sia lah aing mah ah. Masih mau nita ka aing. Heuh tuh, tapi aing buruan, Mang. Sia karena buru teh. Oh, nyebar kana buru teh. Bere-bere ang daripada ceket ya. Ya, da sideung mah kitu kana buru wae sideung mah. Ganeng di mana udang ini kok sih teh hidung sia teh. Karena buru teh. Oh lah. Tapi kan bala anu bisi ceket urang. Jeung buru. Ceki deh. Nah, eta ge loba 10.000 eta oke. Jeung CS mentanya ka Bapak. Oh gitu. Heuh, Jung. Anu tiis. Yo, ilasan atuh si Sante tuh, yo aing ceket manten. Nyao atuh. Aing teh kuat tong balik we ya. Ya, kalau mau kebalik aing ki sakedeung ki. Sakedeung aing mah. Buru atuh ulah lila. Ulah lila ka hade. Kada kalau atuh mau punya Mang Nur. Nya eta. Jung, Buru. Kadang ya. Mang barali koyap lah, aing teu kuat haus ya. Siap salah. Yo, si Buri kumaha? Kerep teuing bodo amat si Buri. Aing haus teu kuat ya. Nah aing ditaringgalkeun. Masih geus buri kieu loh. Halo teh. Si goblok aing ditaringgalkeun di jailan. Kesan tukang kecap jeung si beunteur teh jeung si hideung onggoh.